Bismillahirrahmanirrahim. Aya jelema laporan ka Kangjeng Nabi. Begitu laporan ka Kangjeng Nabi soal berjamaah, kumaha laporan ya Rasulullah? Aya jelema embung berjamaah jeung Muad bin Jabal. Aya kitu kunaon? Beu nya nambah babacaanna panjang jasa terutama salat subuh. Kangjeng Nabi dinya langsung ngereket. Eta mah munda faring. Jelema Muad bin Jabal kudu dibawa ka dieu deui, dek disidang. Lain hayu kena berjamaah jelema. Endahan teu berjamaah kudu jauh salat mah. Ulah panjang-panjang lamun berjamaah jeung nu asing. Lantaran di tukang ngentepan aya aki-aki, aya al-kabir, aya ad-dhaif, aya al-hajah. Jelema teh aya nu kolot, jelema teh kapan di tukang ngentea aya kitu nu boga kabutuh. Wah, ieu berjamaah salah ieu Muad bin Jabal. Panggil ku Kangjeng Nabi. Mun berjamaah deuleuan heula cek Kangjeng Nabi. Deuleuan aya tamu teu eueuh. Lamun kira-kira aya tamu ngora apa kolot. Ternyata ieu mah kolot teu beukieun kana salat. Cepatkan. Salat. Ieu ternyata aya tamu asing can pati beukieun kana salat ieu mah. Cepatkan salatna. Namun kitu mah tamuna bangsa geus beukieun kana salat. Silakeun ka salat-salat. Tah Kangjeng Nabi satu saat pernah ngomong salat sing cepet ka Muad bin Jabal berjamaah. Tapi ka Abi Musa Kangjeng Nabi nyarios, lamun urang berjamaah sing taliti tarapti tartil rada lilakeun salatna. Lantaran Abi Musa mah ieu nu berjamaahnana jelema-jelema ahli-ahli Allah kabeh. Tuh, kurang dipadukeun nu ieu mah ka ieu mah titah lalaunan salat, ka ieu mah titah cepet atuh saha musuhna harita. Mana situasi jeung kondisina di deuleu ku Kangjeng Nabi. Mata urang ge jadi imam teh deuleu heula. Wow, kan di deuleu ieu, masa jemping kabeh. Taraweh budak ngan 7 menit 20 rakaat. Eta si kumaha ngaleumpangkeunana. Dolim. Beres. Batur ka kana ka masjidnya geus ngarokok mah. Tarawih enggak, saya geus beres. Insyaallah. Ya Karim. Anu mentak dulu heula urang ge. Tuh mentak Abuya Cidahu baheula tarawih mah hayang sajud sekali tarawih supaya sa-Qur'an tamat. Teu bareng jeung santri-santri acan, santri-santri bae. Kami keluarga bae. Naon sebab babacaanana dek tartil, dek lalauna. Kunaon misa atuh bareng bae? Moal kuateun. Tuh misa. Ta eta lah nyaho situasi berarti ulah santri ge santri bae, masyarakat kami mah jeung keluarga bae. Lantaran tarawehna deuk make Quran. Sa-Qur'an pan taraweh seperti di Bandung baheula. Kurkura zaman di Bandung ngaji teh sa-Qur'an taraweh teh dipilih santri anu kira-kira embung babaca panjang teh ka masjid anu sa-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kabeneran giliran 3 nu 2 matalar Quran nu hiji teu. Jadi make Quran di hareup kitu tah aya parantina. Mujehna meunang 8 rakaat pareum. Listrik ka pareum. Dioper kunyana. Allahakumut takatsur hatta zurtum. Geus kumaha jate talar. Bogan saha milih 3 supirna. Nu 2 talar Quran, nu hiji adina kiai, nu hiji matu santri, talar, nu hiji henteu. Pasti cak masyarakat nu henteuna kiai meureun ulah loba omong sia. Masyaallah, ta eta. Jadi teu bisa. Ucapan mujtahid ge moal bisa dibahas ku urang. Sok bahasa Imam Syafi'i dina al-um nu sakitu hesena. Bahasa-bahasa kitu Imam Malik. Bahasa-bahasa mujtahid al-madzhabul arba'ah sejasa. Berarti kan kudu aya ashabna anu ngureikeun ucapan mujtahid mutlak. Anu ngucapan mujtahid ashabna, engke eta ashab ge hese keneh diuraikeun deui ku mujtahid fatwa. Nah, urang mah kuari hasil Imam Romli, hasil Imam Ibnu Hajar. Dibelah dieuna deui, terus diuraikeun deui ku Syekh Nawawi Banten akur bahasana jeung urang mantak maca we kita berian ngeunah urang. Naon sababna?
eta diterjemah ke nanaku Syekh Nawawi akur jeung kahayang urang rian ge sakitu hesena dibaca anakku nuntu mondok mah kuari udah langsung hadis Kangjeng Nabi soekeun sia kuai saya mah kumaha gitu ucapan Kangjeng Nabi teh mentet innamal a'malu binniyat ucapan hiji Kangjeng Nabi cek Imam Syafi'i innamal a'malu innamal sihatul a'mal binniyat innamal sihatul amal pasti sahna beramal kudu make niat di mana teu make niat teu sah tapi Imam Maliki mah kumaha tafsiranna lain innamal sihatul amal atuh innama kamalul amal binniyat sampurnana amal kudu make niat teu niat ge jadi ngan teu sampurna coba eta tinggal urang ka dieuna pagedruk geus ya usoli bidah cek Amin Rais bidah sia cek urang teh teu sampurna sia ayo angadu terus teu sampurna jeung naon kitu ngaranna teu repeh datang ka kuari Muhammadiyah anaon eta lantaran teu paham ucapan Kangjeng Nabi tapi lamun paham mah sia kunaon atuh teu make niat aing mah berpahamna mazhab Maliki aing mah jeung Hanafi oh mangga aing mah Syafi'i atuh Syafi'i mana sia kurang pondok dah eta coba ayo la sholata li jaril masjid illa fil masjid cak Kangjeng Nabi la sholata fi jaril masjid illa fil majlis teu aya salat pikeun anu deukeut ka masjid datang ka masjid kecuali kudu di masjid di tafsiran la sholata ay la sholata sahihatun di tafsiran deui ku ulama la sholata ay la sholata kamilatun di tafsiran datang ka ayat 7 tafsir bahasa Kangjeng Nabi na eta keneh la sholata li jaril masjid illa fil majlis teu sah salatna bagi nu tatangga jeung masjid mun salatna teu di masjid lamun make la sholata sholihatun nu deukeut ka masjid teu salatna teu sah kabeh tafsiran deui la sholata kamilatun teu sampurna salatna bagi jelema nu deukeut ka masjid mun salatna teu di masjid sah mah sah ngan teu sampurna terus si tafsiran diperpanjang mujtahid bagianana tinggal urang deuk miluna ka mana eta ucapan Kangjeng Nabi nu sakitu hesana tah ucapan ai urang mah deuk milu ka mana kanu teu salat bae masalah geus cek nu teu salat teu ribut bae segala sah segala teu samaning aing cek jeuna teh geus ulah dimasalahkeun ulah salat sia blon eta ucapan Kangjeng Nabi sok tafsiran anak saha nu mampu nafsiran gitu dia lain sa tafsirna nyana ge ditanyakeun eta nu mantak inna masihatul amal naon ta Imam Syafi'i teh takdirna kitu ngadalil ngadalil berbagai dalil dan argumentasi memperkuat bahwa innamal amal teh make sihatul amal usul fikih teh bagianna ieu nu mantak innamal amal lima sihati mal kamalul amal naon ngadalil dengan berbagai temuan hadis Kangjeng Nabi dan lain sebagainya dijieunlah kaidah Masya Allah kuari ucapan Kangjeng Nabi diomongkeun ku jelema nu tilok bake kopiah asana ceulina digertak kaji ku aing ya keur carita ulah sambarangan Quran jelaskeun ku hadis Kangjeng Nabi hadis Kangjeng Nabi jelaskeun ku ucapan mujtahid jelaskeun ku kiai geus atuh kitabna masyarakatna kiai sakitu bae geus hese-hese tuh kitab urang keur leumpang tuh berarti kiai teh kitabna masyarakat aju kuari kiaina dibere sekupi ya kitab kudu dibelem ya belum ya kitab ya teu beres ya sekupi ya ya Allah mantak ku Allah teu disinaran kitab acak-acakan geus teu kabaca ieu ku masyarakat kitab acak-acakan bahasana ieu kitab ieu cek masyarakat aing embung maca kitab eta urang teu kabaca urang teh loba sekupian aya golkaran di jerona teu kabaca ku masyarakat eta dijabarkeun teh kos kitu teh nurani ruhani teu bisa dibobohong teu bisa dibobodoh kunaon tuh sia teh embung ka itu teu kabaca ku aing mun dijabarkeun kan kos itu tapi urang ngan gideg da embung jangan naon teu kahartieun ta kitabna ta kiai-kiai teh teu kahartieun kitabna lantaran kitab teh kudu nu jelas panu macana caang matana sinarna aya jangnya anganana
lapan gelede akur kalimahna dibacana nikmat nyambung nu maca jeung nu dibaca begitu nu dibacana ieu nu dibaca Quran sekarang hari amat ieu kunaon asana salah ieu kunaon kahujanan ieu Quran karendem asana ngahiji ieu kalimah-kalimahna ieu ngahiji heuh ngageblek ieu aya naonan tuh aya sekupi jeung sering ka pendopo meureun ieu Quran ieu kajen ku kumaha ge dibere ku atut sakali istighosah 3 juta aja teu kabaca ieu kitab tuh eta teh kan penjabaran kula mengajabarkeun ngan teu ngomong ruhani teh kos kitu matak teu kapake ngaji di lembur di tongtorongan datang ka peupeus tongtorong henteu datang kunaon atuh teu kabacaan ku masyarakat teu kabacaan ngageblek sia ieu kitabna teu kabacaan coba lamun kabaca mah iya tuh moal saha anu teu nyambung nurani mah tuh nurani mah nyambung jeung nurani deui ya tuh mentek ge ulah samana ye ieu mah keur nyaritakeun hadis sedengkeun ngaji hadis teh lamun hayang masarkeun hadis kudu tamat 7 kali mun Bukhari kudu 7 kali tamat mun Muslim kudu 7 kali tamat naon sababna lantaran bahasa hadis mah samitu samina qara'tu qara'na akhbartu akhbarna akhbarona gitu akhbarona akhbaroni berarti kan ieu tata lepah hadis mah samitu an anu sami'na an anu qara'tu an anu qara'na an anu tuh akhbaroni anu akhbarona anu berarti meunang ti saha kuari urang meunang ti majalah hidayah idolo ku urang dipidatokeun tanya eta hadis menang ti saha hidayah lumayan sakjana 1 juta-jutaan salah jadi geus menang ti koran segala ti majalah ai jang sakadar maca sorangan mah atuh itu salah mah masalah tapi ketika dek dibikeun deuk teu meunang hadis mah kudu nyaho ti saha ieu hadis dan mata kudu ngaji ge mondok atuh sararia itu mah rondok tah gara-gara naman mendak teu nyaho tah mun hayang nyampekeun deui secara khusus ieu kudu 7 kali naon sababna hiji hadis besi aya nu kaliwat macana jeung maknana hiji hadis aya nu keur nundutan engke berarti sami'nana poho samituna lalagaan berarti nah eta teh hiji hadis sabukhari kudu kadenge bener ti mimiti macana datang ka maknana naon kudu nyaksian urang di guru berarti kudu 7 kali karak silakan namun kakarak sakali doang encan bisa kieu macana an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah teu meunang kitu tetep den riwayatakeun saking Abdillah tuh ngaji hadis ge aya istilah-istilah namun urang geus bisa 7 kali geus siap tempur urang teh meunang an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah berarti tidinya teh kapisah urang ti saha ngariwayatkeun ingsun teh berarti geus ti guru